Lantaran tempat gawe jauh jeung imah, nya kapaksa we kuring cicing di imah kosan. Mimiti mah rada kurang betah cicing di tempat kosan teh. Tapi ari geus liwat sababaraha minggu, kuring ngahaja ngawanohkeun maneh jeung babaturan-babaturan anu aya di kosan anu deukeut jeung kamar kos kuring. Ari geus loba nu wawuh mah kakarek kuring oge ngarasa betah aya di tempat kos teh. Katambahan deui babaturan-babaturan anu sakosan jeung kuring jalmana ngalarti, bisa disebut balager. Lamun pareng aya kasusah teh sok pada mantuan, pada nulungan, jadi keur kuringna oge teu karagok barang penta. Biasana lamun ninggang lewat wanci magrib, kuring sok ngahaja ka warung sangu, nyaeta rek ngadon dahar. Harita geus leuwih ti waktu magrib. Kuring jeung si Evan masih kene aya di kosan. Anu jadi lantaran masih kene ngadagoan babaturan anu ngaranna Agus, anu can balik ka kosan. Si Agus keur balik ka lemburna. Ari biasana mah mun manehna balik ka lembur, dina datangna deui ka kosan teh tara leuwih ti magrib. Tapi harita mah geus lewat isya masih kene can datang. Kenon Wan, Ari mana di mana kene Gus? Biasa ge pas sore geus aya di dieu. pegat macet. Segera mah jam salapanan kakarek tepi ka kosan. Oh gitu. Lain, saya jeung si Evan rek ka warung sangu. Ke maneh mah ku saya dipangbungkuskeun nya. Esok atuh kumaha maneh we lah. Da Isa kuring jeung si Evan arini ti kosan. Maksudnya rek neangan tukang sangu. Ari biasana mah mun teu limaan nya opatan ngadon dahar di warung sangu teh. Harita mah kuring ngan duaan dan nu sejen can datang ka kosan. Kuring duaan jeung si Evan teu indit ka warung sangu anu sok biasa didatangan. Tapi kuring ngadon neangan tukang sangu goreng. Wan, hayang dahar sangu goreng saya mah euy. Sangu goreng? Jadi mau ke tempat biasa atuh ieu teh. Nya tuh kali-kali wae mah sangu goreng atuan. Tapi tenan naon lah. Hayu atuh urang neangan tukang sangu goreng. Ayo. Akhirna kuring jeung si Evan mengkol. Anu tadina muru ka warung sangu ayeuna mah jadi mengkol ka kenca. Maksud rek neangan tukang sangu goreng. Rada lumayan jauh kuring leumpang ka tempat anu aya tukang sangu goreng teh. Eta tukang sangu goreng mangkal di sisi jalan, sisiin solokan nu aya di eta tempat. Teu jauh di tempat tukang sangu goreng mangkal, di satukangeunana aya tempat paragi ulin budak. Di antarana di tempat eta teh aya ayun-ayunan. Nya paranti barudak arulin. Bari nungguan sangu goreng katinggali si Evan nguliwed ka tukang.
Siga aya nu ditinggalian ku manehna. Si Epan teh lila aya di tukang teh. Harita keneh manehna balik deui. Bari katinggalina siga nu manggih kareuwas. Siga nu manggih kasieun. Kunaon maneh Pan? Siga ningali nu aneh kitu. Itu ayun-ayunan oyak-oyagan siga anu ngadiukan, siga anu keur ayun-ayunan Wan. Oh, ditinggalian meureun. Tawa tadi meureun aya nu ngayunkeun. Nyaan, oyak-oyagan sorangan ieu mah cung tingali geura kumaneh. Mana? Ngadenge katerangan ti si Epan sarupa kitu. Kuring oge jadi penasaran. Kuring nguluwet ka tukang. Maksud rek ningali ayun-ayunan budak teh. Sing goreng si Epan oge milu nuturkeun satukangkeun kuring. Panon kuring manco kapalebah ayun-ayunan teh. Tapi nah taya keanehan basa diperhatikeun ku kuring mah. Samalah eta ayun-ayunan oge cicing teh tapakna. Teu oyak saeutik-eutik acan. Mana gening cicing tok oyak-oyak acan. Nyaan Wan, sumpah saya mah teu bohong. Tadi mah oyak-oyagan siga anu ngadiukan kitu tah. Ditinggalian mana eta mah? Dasar maneh mah borangan. Itu tuh, tingali. Oyak-oyagan deui Wan. Curug si Epan nunjuk ka palebah ayun-ayunan. Kuring oge langsung malikeun deui awak. Anu tadi narek muru nyamperkeun deui ka tukang sangu goreng. Sakedapan jadi ngajanteng deui. Bari panon manco ka palebah eta ayun-ayunan. Barang breh katinggali. Ayeuna mah sajabati oyak-oyagan teh. Dina eta ayun-ayunan teh katingali aya budak make baju bodas keur diuk. Eta budak bangun anu anteng pisan. Diuk dina ayun-ayunan. Semalah kadenge seuri cecerek ketekan. Seuri bangun keur bungah. Ayun-ayunan anu tadi nangan ukur oyak bari jeung laun. Ayeuna mah katingali oyak-oyaganana jadi narikan. Harita kene kuring tah yang nyaho leuwih jelas deui. Geus kitu mah kuring ngajak si Epan muru deui ka tukang sangu. Basa kuring balik di ka tukang sangu. Aya kejadian aneh. Nah lapu tukang sangu goreng anu tadina hurung. Samalah caang katinggalina bet jadi parem. Jeung anu matak heran keur kuring. Eta tukang sangu goreng teh beuteung anggeus-anggeus ngagoreng sanguna.
Padahal kuringan mesen 3 bungkus. Kuring nyarita ka tukang sangu goreng bari satengah rada keheul. Lantaran asal lila-lila teuing jeung sangu goreng teh. Lah mun lila-lila teuing ngagoreng sangu teh mang. Nya mang, jeung kunaon deui eta lampuna jeung dipareuman. Jadi poe kieu. Tukang sangu goreng tenemalan karena panahnya ti kuring duaan. Manehna jongjon we ngagusrang gasreng katel. Puguh we dikitukeun ku tukang sangu goreng teh kuring duaan tambah keheul. Keur mah beteung geus lapar ti tadi keneh. Nggak bandungan tukang sangu goreng siga anu ngaheureukeun ka kuring. Kulantaran asa diheureukeun ku eta tukang sangu goreng, kuring ngadeuketan ka manehna. Kuring ningali kana katel, maksud ningali sangu anu digoreng teh. Tapi barang kuring ningali kana katel, kuring ngerasa heran kacida. Lantaran anu dina katel keur digurah-gareh ku tukang sangu goreng teh lain sangu, tapi bet siga keusik. Paningali kuring pindah jadi mancon ningali ka eta tukang sangu goreng. Harita keneh bahwa kuring jadi ngalepar lantaran eta tukang sangu goreng teh beungeutna jadi rubah, beungeutna hideung, padona bolotot, paribukna ketinggali ngawig-wig, ditambah di ku eta letahna lel-lelan. Kejadian serupa kitu teh ketinggali ku kuring jeung si Epan. Samalah ningali tukang sangu goreng jadi serupa kitu teh. Si Epan mah leungeunna tipe pereket nyekel kana leungeun kuring. Geula tungguan sakedeung deui. Kuring dagang sanguna teh pan bari ngasuh budak. Tuh. Itu teh nu keur ayun-ayunan teh budak kuring. Gali aya kejadian sarupa kitu mah. Kuring jeung si Epan undur-unduran. Maksud rek ngadon lumpat ngajauhan eta tukang sangu goreng anu geus robah jadi makhluk anu matak pikasieun. Tukang sangu goreng teh robah jadi jurig. Pan, lain tukang sangu goreng geuning, tapi jurig. Hayu urang lumpat, hayu. Kuring duaan geus teu ngarasakeun deui beuteung anu keur lapar. Nu aya mah kuring lumpat hayang gara-gara tepi ka kosan. Lantaran lumpat di udag-udag ku rasa kasieun. Si Epan mah tepikeun ka sababaraha kali labuh. Samalah si Epan mah lumpatna bari jeung cirik sagala. Singket carita,
kuring dua antara pidei ka kosan. Harita di kosan geus kesampak aya si Agus. Kuring nyaritakeun kejadian anu cikeneh ka alaman. Ngadenge dongeng nati kuring sarupa kitu teh. Si Agus kalah nyengsirikeun, semoga ngedek ka kuring duaan.